Tuh tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan sebeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khorikun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar wari mah dirobah kurang ulah dahar kayaknya coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cek dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah dikira maca maca sholawat atau ngees deui. Nah, dibuat urang ulah sare geus sayangnya. Poin saeutik bae. Kok bisa pas itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun sebeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun sebeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang silakan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kayak Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adab dahar. Terus ya beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat teu sare ge kuat